Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ila al-ayah wallahu wa rasulahu a'lamu bihaqiqatih. Nusangat kusim abdi dipika hormat kersana pimpinan acara oge sajumlahna para asatid nampak hadir. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan aranjeuna tambih-tambih sehat walafiat, barokah yuswana, barokah ilmuna. Oge urang nu ngadoakeun salalamina sing diliputi ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu kalih para bapak, mangga urang langsung ngaos. Aya hiji kisah nu namina Luqmanul Hakim. Sateu acan anjeunna dimerdekakeun, dununganana ibu miwarang ka dieu, mangga canak doma, mangga sok pencit, dipencit weh naon teh eta doma. Geus dipencit eta doma, ibu bapak cek dununganana bagikeun eta doma kabehanana. Tapi laan ku anjeun naon nu pangeunahna dina eta doma, mangga dibagikeun. Sanggeus kitu ibu kali para bapak dicana nu pangeunahna ka saha, kadununganana. Ditinggal naon, sing horeng ati jeung letah. Ati sareng letah. Oh berarti nu pangeunah teh naon cenah? Berarti ati sareng letah. Dina beberapa bulan kemudian eta dununganna ibu miwarang deui, pencit doma, mangga bagikeun deui. Ayeuna mah bawa nu pangteungeunahna ka dieu, mangga dibagikeun weh naon eta daging doma teh. Dicanak naon tah nu pangteungeunahna ditinggal ku dunungan naon, sing horeng ati deui jeung letahna. Dununganana bertanya-tanya ka dieu Luqmanul Hakim, kumaha maksudna? Anjeun dititah ku kaula dina bulan ka tukang bawa nu pangeunahna, anjeun mawa naon? Mawa ati sareng letah. Ari ayeuna nitah kaula bawa nu pangteungeunahna, naon? Ati sareng letah. Kumaha ieu maksudna ngaheureuykeun? Saur Luqmanul Hakim, ibu ngajawab, nah aya kitu anu pangeunah-ngeunahna salianti hate jeung lisan. Kumaha maksudna? Cik coba ku ibu, lamun geus ngeunah hate, ngeunah naon? Ngeunahna naon teh? Hela ye bener teh? Lamun jalmi tos ngeunah hate, nya ngeunahna naon oge? Tuang jeung naon wae oge? Nyaraos. Leres. Kajeun di mana ari hate tos ngeunah? Leres ibu? Meh kahartinya, ameh kaharti. Jadi ibu, nu pangeunahna teh dia teh karena memang teu aya anu pangeunah-ngeunahna sabenerna naon? Hate. Leres. Lamun ibu bapak tos ngeunah hatena sadayana ge
raos. Bener. Terus lamun jalmi tos enak hatena, sok enak letahna, maksudna kumaha? Cacariosanana geus sok ngareuna. Leres. Wihan deui. Lamun jalmi tos sae hatena, tos ngareuna hatena, eta cacariosanana lisana sok ngareuna. Bener Ibu? Ibu teh punten ku suami atanapi istri di bumi teh jodorkeun cikopi. Daras gitu osok nyi pangyana kenaon cikopi. Cikopi mah disogrogeun tapi eta istri bari jubras jebris, bari plepak pletuk, cik kinten-kinten eta kopi anu manis payus saeutik. Pahitan mana sebenarnya jeung lidahna jeung kopina? Hah? Paham Bu? Ternyata lamun geus pahit letah nya pahit nanaon? Gambaran tina ke uyan deui tadi lamun ngareuna nah aya perkara anu leuwih teu ngeunah daripada hate teu aya. Da lamun jalmi tos teu ngeunah hate da moal ngeunah nanaon. Bener Ibu? Laras. Terus lamun ayeuna jalmi tos teu ngeunah hatena da kana mulut oge moal ngeunah. Laras. Coba ku Ibu tinggal. Naha hate sareng lidah. Kaitanana Ibu teh ngaluarkeun cai tina teko. Laras. Ketika Ibu nginyuhkeun teu kedah dipilari eta cai dina teko, cai naon teu kedah pilari we naon nu dikaluarkeun. Naon maksudna? Lamun ayeuna dina teko, punten lamun dina gelas bodas cai herang berarti dina teko ceherang. Lamun dina gelas cai kopi berarti cai kopi. Lamun dina gelas ayeuna teh manis berarti lamun lidah entos pahit nya hatena ge parahit. Lamun lidah wae tos panas hate ge panas. Paham? Naon? Jadi hati jika sudah dingin, dinginlah segalanya. Tapi jika hati sudah panas, panaslah segalanya. Oh, meledak itu. Bener Bu? Laras? Nah, kusabab gitu berarti sumber kebahagiaan, sumber kebinasaan hidup orang bersumber tina hati. Bener Bu? Tina naon dieu? Bersumber tina hati. Mari perbaiki hati. Mari perbaiki. Contoh deui, meh kaharti, ameh kaharti. Aya singa diajak gelut kusaha ku beurit. Kira-kira pandangan Ibu singa jeung beurit jagoan mana? Nya singa. Ketika diajak gelut ayeuna ku beurit eta si beurit Ibu wanian. Cek eta singa maneh wani nangtang urang teh raja naon? Raja hutan, lain raja gadog lain. Raja naon? Raja hutan. Cek eta beurit Ibu, hei singa dagoan 40 poe deui. Dagoan pokona mah anjeun bakal paeh. Wanian. Heug ari kitu mah sok buktikeun. Singkat cerita Ibu pindah we tempat. Singa init, beurit ge init. Mikir sapoe dua poe. Eta Ibu singa mikiran saha? Beurit. Moal kitu beurit guguru euy. Sieun nyantet we. Sieun kumaha we ka urang teh. Nya kapikir anu tadi mah ngopi teh rewog. Jadi rada anjin. Da kaganggu naon tah? Emutanana mikiran saha? Beurit. Geus 10 poe terus saya mikiran saha? Beurit. Mulai rada ngebegangan. Geus kitu Ibu, nu tadi teh rewog gopina
ayeuna mah tidur oge jadi kurang beuki ngapegangan guling gasahan can ge ibu 40 poe dina 30 hari eta singa paeh can diadu ibu singa jeung saha can diadu tapi singa geus kunaon eta singa paeh pikiranana jalma bisa sangsara bisa menderita pikiranana naon cenah awas besi kuat tapi hati-hati dengan karat bener hati-hati dengan karat urang gitu bu paham naon maka tadi dina Al-Quran ku abdi dibacakan ibu pada apal dina Al-Baqarah fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu fi qulubihim dina hate maranehanana maksudna mah orang-orang munafik ya maksudna mah orang-orang munafik fi qulubihim dina hate marana aya naon aya penyakit marad aya apa aya penyakit ieu penyakit dari ubaran fazadahumullahu marado nambahan we Allah teh kana eta penyakit lamun eta penyakit dina hate teu buru-buru di paham bu naon bahaya henteu eta hate dek di ubaran moal kamana di ubaranana cek saha diri sendiri geus puguh diri sendiri mah loba ngalieureun geus puguh diri sendiri mah penyebabna teu aya diri mah teu bisa nyageurkeun teu bisa ngubaran sabenerna kembali kana agama kembali kana agama dua oke kana hate heula ye bo terang kisahna Kan'an abi lain naroskeun terang Kan'an terang tuh kisah Kan'an tidak kudu apal astagfirullahaladzim bira kudu apal Kan'an putrana Nabi Nuh alaihissalam Kan'an ketika Nabi Nuh alaihissalam geus dina parahu ketika ditenggelamkeun alam dunia waktu eta maka Nabi Nuh alaihissalam mencari-cari putrana nu hiji ieu nu sejen matos lebat di mana dina kapal kapenak sing goreng ka mana ka gunung luhur ya bunayyar kam ma'ana hei hidup anaking anak papa ka dieu pabarengan jeung bapak ka dieu ibu eta nu namina Kan'an teh nu namina Kan'an mencoba dengan pemikiran dirina bisa salamet ka mana cenah tah ka gunung ka mana ka gunung sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma anjeuna mencari perlindungan ka gunung tina eta cai anu naon cu urang mah dahsyat luar biasa bu ari eta Kan'an cilakana sabenerna lamun ningal kacamata dohir mah nya ku naon ku cai ku banjir leres tapi kacamata ilmu tasawuf ibu sabenerna eta Kan'an secara batin cilakana teh ibu karena dirina lompat kana otak sorangan nah karena Kan'an kembali kana otak kana pemikiran kembali ke Allah nah kembali ke Allah bisi cilaka kasaha kembali ke Allah besi cilaka
berarti lamun orang mencoba dengan pemikiran sendiri tanpa pemikiran nu dasarna tina Al-Qur'an, al-hadis jeung anu sanesna, bisa-bisa orang ciga saha tadi mawa karep sorangan da tadi ge bae da bisa sorangan. Awas bae itu ge cek akal mah gunung tingali luhur, ternyata cilaka teu aya moal anu bisa salamat jagat raya ieu ti awal nepikeun ka akhir. Lamun jalmi teu balik ka Allah moal ti zaman baheula nepikeun ka akhir zaman moal anu salamet moal lamun eta jalmi teu balik ka Allah moal kajeun loba duit moal salamet, kajeun boga jabatan moal salamet, boga ilmu sombong ku ilmuna moal salamet, balik ka Allah. Balik ka saha? Ari hate nu bogana saha? Nu bisa ngubarna hate saha? Kembalikeun ka saha? Ka paham? Kembalikeun ka saha? Ngartos? Naon? Kembali ka. Ibu boga masalah, luman lamun sorangan moal cager, moal beres. Mending balik ka Allah. Mending ge wudu, ngamparkeun sajadah, sok salat, balik ka Allah, kembalikeun. Laras. Naon? Kembalikeun ka Allah. Urang nu Allah, budak urang nu Allah, tatangga urang nu Allah, pagawean urang nu Allah. Terjadi di jagat raya ieu sagala rupa izin Allah. Urang mending balik ka Allah tong ngalawan. Tong naon? Tong ngalawan naon? Gitu. Paham ya naon? Nu coba-coba ngalawan Allah, lihat tiba heula nepikeun ka ayeuna, buktikeun nu ngalawan ka Allah, nu teu baralik ka Allah kumaha? Cilaka teu? Cilaka. Ya. Kembalikeun eta hate ka saha? Ka Allah. Fi qulubihim maradun, dina hate-hate maranehna teh aya panyakit. Ku sabab eta panyakit teu buru-buru diubaran, teu gancang-gancang diubaran, maka fazadahumullahu marado, maka nambahan Allah karena penyakit maranehna teh nambahan bu. Pan kieu contoh bo terang dosa naon? Dosa teh kesalahan. Tak setiap kesalahan itu dosa, tapi setiap dosa kayak mereka hardi dosa heula kela memberesun lah ya dosa naon aya dosa teh ibu nunamina dosa teh bahasa Imam Ali Az-Zurzani dina kitab At-Ta'rifatna nunamina dosa sok aya geuningan dosa meledos teu karasa kamana wae eta mah aing mah sok main definisi sorangan ya. Dosa dina kitab At-Ta'rifat Imam Ali Az-Zurzani ngadefinisian nunamina dosa ma yastahiqul adzab, perkara anu ngahak jalmi nomor dosa eta menang azab Allah. Menang naon bu? Menang azab. Jadi dosa teh perkara anu ngahak eta jalmi menang naon? Menang azab. Azab Allah kabagi dua, aya nu sifatna di dunia, aya sifatna nu di akhirat. Nu di dunia diantarana nomor kahiji eta dosa disebutkeun nuktah. Naon bu? Lain nutpah. Ari nutpah mah sperma euceuk. Besi engke nya. Naon cenah dosa teh? Nutpah eta mah sperma. Ieu mah nuktah. Paham?
disalah ibu ya, aya nutfah aya nuktah. Contoh deui kieu bisin ipa deukeut, aya takziah aya tahniah. Pan padeukeut eta hartina jauh. Naon ari bieu teh? Naon teh? Nuktah. Bu, ari nuktah mah titik hitam dina hate. Noda. Bahasa dina Al-Qur'an kalla bal rona ala qulubihim. Kalla tong kieu tong nyeun dosa wae. Eta dosa-dosa anjeun rona jadi titik hitam dina hate anjeun. Naon Bu? Jadi titik hitam dina hate anjeun. Bu, ibu sok ngaca. Dina naon ngaca? Nya kaca eunteng atunya. Dina naon? Komedinya belah ilmu. Lamun eta kaca eunteng teu dibersihan terus-terusan sok kumaha? Rumuk teu? Ibu teh ngeunteng dina kaca anu rumeuk, urang jadi kumaha? Jadi kumaha urangna? Rumeuk. Hate lamun teu dibersihan ibu, eta teh tiap nyieun dosa titik hiji, tiap dosa deui titik hiji, tiap dosa deui titik hiji deui. Wah, sa ibu. Kieu we. Ibu sok masak dina katel. Lamun ibu masak dina katel ke katelna anyar, pan herang keneh leres. Upami ayeuna eta katel ke 5 tahun setengah teu dikumah-kumah, bujurna bakal kumaha? Ide kumaha lamun eta katel nu anyar tiap dipake bersihan, tiap dipake bersihan, bakal herang moal. Hate lamun teu dibersihan naglek paham naon naglek paham titik hitam kete bakal burem titingalian hate urang burem teu jelas hate anu penuh dengan ku titik hitam mah ibu ningalina naon teh error serius Bu, teu bisa utuh margi hatena seueur titik hitam. Tah bersihan besi tengeunah besi naon besi tengeunah nah nya geus loba kotoran teh coba ibu di bumi pabalatak sampah barau nyaman teu? Coba lamun ayeuna hate jalmi seueur sampahna seueur titik hitamna nyaman moal. Jalmi nu terus-terusan migawe dosa dijamin tak ada kebahagiaan. Bu, jalmi nu terus-terusan migawe dosa tanpa tobat tak ada kebahagiaan. Paham? Naon Bu teh? Jadi dosa teh kahiji naon teh Bu? Nuktah titik hitam dina entong itu entong cek ibu teh kela ya hiji-hiji kumaha cara ngabersihanana nya kumaha cara ngabersihanana da seueur lamun masalah kadinya seueur sabenerna bisa cara ngabersihanna ibu. Pertama kembalikan heula pikiranana tong ngalawan tadi naon tah entong kembalikan kumaksud tong ngalawan teh da urang mah ibu kudu loba istighfar kudu loba minta hampura nah bo lamun ibu bertamu contoh ka ibu lurah kasaha karek calik di bumi ibu lurah bu salah eta nyimpen foto kudu belah dia eta salah bu belah dia cik eta tamu nu kitu kumaha ieu teh tamu loba naon loba ngatur ka saha
ka pribumi. Leres ari eta mah da ibu bumina ibu lurah nya kumaha ibu lurah we atuh entong ngilu ngatur da urang manaon. Jadi lamun aya tamu loba ngatur di mana? Di bumi batur eta teh tamu naon? Kurang ajar. Paham? Teu sok? Ibu jeung abdi sadayana asup ka jagat raya ieu ari urang pribumi tamu. Pribumi tamu. Ari tamu kudu ciga tamu tong loba komplain. Tamu mah tong loba lain ieu mah hujan dicempan. Halodo dicempan. Ari ente pribumi tamu lain. Ari tamu masa di bere na ku pribumi deuk cai herang inum ci kopi beuki inum henteu antep. Bener teu? Naon? Ada. Urang mah tamu, ta ieu teh salah satuna nu sok ngotoran kana hate, nu perlu kurang dibersihkeun pertama tong loba komplain. Tong loba naon? Tong loba komplain, da urang mah naon? Cik ibu pun tadi ya, urang penuluskeun heula. Ari tamu dina agama Islam, wajib teu eta tamu dihormat? Sabaraha poe tah eta hak tamu. Kok saayahan sing ka harti heula? Sora 3 din. Jadi lamun aya jalmi bertamu 3 dinten, maka urang sebagai pribumi tuangna, leueutna, caina punten di naon bahasana teh? Pokona mah di momol lah bahasa namanya, mangga sorokeun. Leres Bu? Dasa data. Tapi lamun tamu geus leuwih ti 3 poe bere pacul. Ya bere pacul lain tamu geus 3 poe mah maksudna jang aceng naon. Ibu dina hitungan Allah mah 3 poe punten sapoe teh hitunganna 1000 tahun. Cek ulama ya sing yakin urang lamun aya jalmi di jagat raya bener bertamu na dijamin ku sabab bertamu na pika sabaleun wae nya pribumi teh. Paham? Ari urang tamu pribumi nya atuh ciga tamu we atuh di dalam dunia teh tahu diri. Paham? Naon? Untung di BRG laras gitu. Kapaham Bu? Naon? Pokoknya mah tenang. Upami bertamu, contoh ka ibu lurah pasti cai datang, kopi bakal datang, opieun bakal datang, tukang ngarokok bakal dipasihan rokokna. Bener teh? Bakal Bu. Ya, itu ngajelaskeun yen nu sok ngaruhkeun eta teh. Ya, satu untuk urang sikapna ciga pribumi di bumi ieu, di jagat raya ieu, urang ya goreng patung. Naon tenang we hirup mah Bu. Tenang, ada tamu saha tuan rumahna Allah. Aya nu diantep ku Allah di jagat raya. Da teu aya sadayang ge dipasihan, dijamin. Leres dek nu kaya, dek nu miskin, da dijamin sabenerna mah. Leres teu? Sok ibu punten. Ari nu kaya makana sahuap-sahuap, anu miskin asami wae dan teu langsung sapiring. Cuman beda naon di opina rada beda saeutik. Beda menu. Gitu Bu. Paham? Naon? Jadi ibu uih hendeuk tadi eta hate lamun geus bahagia sagarupana. Lamun hate geus teu ngeunah, geus teu nyaman sagarupana. Berarti ibu nu kedah diperhatikeun teh naon? Contoh ibu-ibu teh bade healing. Healing teh naonnya? Menghilang gitu.
Menghilang dulu lah gitunya. Kamana umpama ka Pangandaran ibu-ibu teh kamana? Kajen ka Pangandaran jauh. Ari hate nama si kene rudet mah dan itu kebakar rudet. Rudet kajen ka Pangandaran, kajen ka Pamungkut, kamana ge darudet. Nah dina hate. Bener tuh. Gitu. Jadi jalmi mau bisa menang kebahagiaan, jalmi mau bisa menang ketenangan, mun hate can ditenangkeun. Paham? Nya atuh kumaha? Nya kembali ke saha? Hiji cara kembali kumaha tadi teh? Dibeja. Kumaha teh? Cara kembali ka Allah kumaha? Hiji tong loba ngatuh. Paham? Geningan dina kunut fa innaka taqdi wa la yuqda. Paham Bu? Kumaha artina teh? Fa innaka maka sanyana salira nyata Allah taqdi nu nangtukeun wa la yuqda teu aya nu nangtukeun ka saha. Paham Bu? Paham? Jadi nomor kahiji Bu meh teu kotor hate mah tong loba ngatur da urang mah diatur sing beunang ya tuh kapaham gitu tah geus lamun urang pola pikirna geus kitu dibawa balik heula tinggal asup ke cara penyucianna bisa zikir ngagunakeun asma-asma Allah. Contoh cek Nabi kieu innali kulli syai'in soqola wa soqolatul qalbi zikrullah. Sanyana sagala perkara aya pembersihna jeung ari pembersihna eta hate nu kotor zikrullah, zikir ka Gusti Allah. Ubara paham naon zikrullah cigana ngajina sakitu heula hampura margi sabenerna kurang sehat. Paham lu sakitu? Naon? Ya, peliharalah hati, jangan nodai hati. Meh nyaman, meh tenang. Sok lamun geus tenang hati mah ibu, kajeun dina karpet. Ya contoh keur pangajian ya. Aya ciga nunutan. Aya teu make bantal. Henteu. Tapi kok bisa? Tapi di bumi kasur aya, bantal aya, simut aya, da peureum aya nu hese. Da meureun pikiranna jeung hatena. Paham? Sok keur tenang udah gitu, lengut, leresnya. Ah itulah punya. Jadi carilah ketenangan dalam hati. Hati tenangna dengan pemilik hati. Sakitu anu kapihatur, mugia janten ilmu anu manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.